naik bentak di lempang ratu ulah tunggu di parut kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu sempoyongan gitu sempoyokan kieu poyongan sempoyongan sempoyok alah halo sahabat hijrah lebah mana sia teh ai maneh di mana aya naon ieu teh batu rapat eueuh sia teh alah sorry bos sampura euy nah di mana itu di pojok bos keur naon biasa we bos ngahaneutan bos ngahaneutan si duru anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si duru tegaul bos apaan tuh si duru si duru seteh melem sulu diriung-riung nahawu tegaul bos aya cek maneh ngahaneutan teh naon ngahaneutan teh naon atuh drink dong drink minum bos ade sia teh mabok ya ibro kade sia goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekeh botol harapan umum jahat nyontohan teu hade ka batur sia ngaruksak generasi pemuda na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung gelo terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwo gitu orai kawat macok nu gelo bos naon sowat gitu loh najan si bos jangkung gede mau ditarajian ku hamba bos cicing lah kumaha abdi hirup abdi uruskan mah urusan pribadi tong uruskan diri abdi bos lain masalah gitu sate naon ye dengekeun ku maneh aing ngarangan mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol gitu doraka campelak diri sorangan jadi ruksak eta awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng cember atuh ngageringan awak sorangan dengekeun sadul susah dege-dege leheung keneh abdi bos leheung kumaha leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh tapi aya anu leuwih tibatan aing bos naon anu mabok tanpa minuman nah ayanya aya naon mabok jabatan mabok kapangkatan mabok kadudukan teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos anjir tong dikeprokan lah da lain japati aing malah eta teh ngadukung beleguk teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heeh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh bos. Ya dangukeun ku bosnya setiap aya haseup tangtu aya bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya bos cicing wae heuh seuneu nyaho oge seuneu lain udud aya cukang lantaranana bos kekieuan teh da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum leuwih parah sia mah parah sakieu mah leuheung bos putus ka bogoh nepi ka mabok kira gitu teu pira sia teh nah aya nu nyawer mana alah aduh teu dikalungkeun aduh nuhun di saya cacak mabok di cacak mabok di Bapak Hajat tuh kening alah jajak kalau hatur aduh beres jis tuh bari mabok anu nyawer anjing teh nyaho kieu mabok aing kabetaeun ja dengale aing jadi Miss Universe dulu loba kuneng tuh gitu bos
nuhun bapak hajat tembe teh alah nu bapak dede nuhun bapak dede cingka gentosan anu langkung-langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho pak dede tambihan deui atuh ridho mah sia mah dipenta hate minta jantung sia mah Teuing dibere hate minta gitu bos marokana kumaha aduh aya rada haneut aya mos lah ngeunahnya ka di Kang Kalungan ku duit haneut bos Mau duit asak eta. Pirage putus make jeung mabok piranya aduh eta meni enteng nyarios si Encep pira pajargeun da cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira ta bos rek kitu wae herop pira doden wae Di botol. lain masalah kitu sia mabok pikageleun kalau kita teh sapi oji kasar deh tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si Obos naon matak aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun bos kalau mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugah gogok teh sia diumbar deui apaan aing mah mabok bos wajar apaan mabok bos heeh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing watir Syakia mah leung bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah bos. Mun buatan Cina geus bajret bos. Nya bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu ge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana leung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar setiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh nya be kalakah molor si anjing weh aduh atos bos dakwahna bos coba si eta mal didenge kudu frustasi moal kusoman mah karege tong dakwah hareupeun abdi lah nah tong boroning pangkat si Obos kitu mamah dedeh tra didenge ku aing nah mamah dedeh dai anu terkenal nah geula aing mah geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna nah ngadenge aing dina dakwahna mari kita Jumatan mari kita salat Jumat aing manehna tara salat Jumat bos apaan awewe teu bisa abong nu mabok abong nu gelo sia geus pokona mah kumaha malah bos lah ade heeh aduh kalau neuneuh duit bos bisi sowek bos lang nitip lang teu dicokot lang cilaka awas dipaok dalang goblok sia doraka sia maing we nya sakitu Mending nikabikeun minum heula bos makanya naon eta teh minuman teh ieu non amer
Anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari naon intisari. Topi miring. Murahan bos. Topi miring. Cipas wah mahal teuing bos. Vodka. Jack Daniel teka honta bos mending kene ngontrak aing memayar kontrakan bos Vodka. naon atuh iya vodka tanya bos vodka mamun podol mah nya bos si jurig bong nu mabok sia mah naon atuh iya Nutrisari bos Rek mabok kumaha? Nutrisari piraku mabok ku Nutrisari Nutrisari nama biasa bos oplosanana nu luar biasa Dioplos ku. nah dioplos ku naon oplos jeung ciki nini bos pahang demi Allah ampun gitu bos lah nyanggeus atuh minum lah bos sok atuh buka heula ku encep ya bos Encep. tinggal bos ngabodah kieu bos mana eueuh oge cari tanah tuh mana teh bos dukung aing po hampura di bata ku aing di botol bos cing balik atuh mana di balik bos atuh lah dukung aing bos anjir we tuh dengan ngabodah kitu mana bos mabok anjir kada cerita mabok wae tuh goblok gitu cerita